lalu lapisan singgur nga bagir manten. Ese macam lagi make congcong. Sok sade make congcong di parugu. Aing teh geus meuli do online, datang paketna. Oh yang satu. Lung, ya lung, aing ini dah. Ih, sama sekarang di bawah bae. Geus una naon kan. Woi, kena rade mana kaum jomblo. Yang ketitira. Lagi naon cenah eta makam. Di renovasi. Lung. Ini ngobrol jeung sade. Om dinya nih lain. Si aing cicing bae. Kan sade. Teuing, perasaan aing teh enak lung. Lung. Kok si gae mah lung. Yuh, risi ujang mah iya di dieu mah. Tapi aing merinding lung. Pendidikan bae. Anjing aja. Ya, kemana? Ospek weng, namun sepak laguana gue diber awe weng. Wah, serangan. Aing bering yuk. Masuk anjing. Dada limanting pipeuting ngajujuk ka hiji lembur. Astagfirullahaladzim. Aduh, nyanyi salah gitu. Nyambung nyanyi ka dia nyambungna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kemana wae nih kalau ketempo gini? Mohon ya Pak, lagi sibuk. Oh, sibuk. Mohon. Nanti satu yuk kalau wae. Sok main tarik main video wae, ngamparnya. Apa? Kumaha neng kabarna? Sareng keluarga kabarna sarehat di Ongkok. Alhamdulillah Pak, sarehat sadayana oge. Oh, alhamdulillah, ari sarehat sadaya maneh. Mohon Pak. Sekarang saya Pak, katujuna si Aan teh aya, nih masih wae kepikiran. Ngentos satu neng, tunggu pikiran teuing nya akan oge, nya nuntut mantos. Dari kumaha deui anu takdirna neng. Mohon Pak. Entos aya nama doana wae nya si Aa mugi-mugi ditampi iman Islamna ku Gusti Allah. Dilapangkeun di dituna. Mohon Pak, neng oge doa yang terbaik we kanggo si Aan gitu. Nyata si Indah tong hilap tidar ya Pak. Oh, atur nuhun ya neng. Bapak ditampi ayeuna ya. Nyata satu Pak, neng bade pilihnya. Oh, nyantos neng hati-hatinya. Mohon. Salam baik ka keluarga. Mohon Pak, makasih. Nuhun neng. Aduh, hirup teh kieu ujur ya Allah. Kemana-mana sorangan, ulin sorangan, sakalina duaan ka WC jeung sabun. Nasib jadi jomblo.
Jomblo. Woi. Dia kok. Oh, siap. Terus nimnya nih Rod. Pas jalan lah, bakanya aneh jomblo. Bisa aja ya jalan be. Pastilah. Aing berenya apa non? Aing tips nak mana supaya menangkan awewe. Aing nyaho carana geus tau coba. Nyane lamun hayang awewe, ke penting milu bae jeung aing. Kan di Rod. Geus pentingnya milu bae jeung aing, tapi aya persyaratanna. Persyaratannya semua tuh si gaber ngalamar pegawaian mah. Yakin nyane kuat persyaratanna. Mal mundur aing merot sanajan digempur. Geus lain emang geus sore aing we babantu. Oh aing nongkrot derek marah bahaya mongko sih bingung aing. Lebih bae. Rod. Dini si zaman Rod. Aing sieun ongko ya suara manuk. Kela tunggu situ kedung dia pelang lagi. Pelang itu di arep. Iya nih si Janayan mana ya? Oh, mana sih rumah hantu. Oh itu air pelangan keding Rod di Rod. Ini bener deh Rod, di mana Rod? Si mah bener. Erek asup bae urang. Coba aing nyala bae. Urang yakin rek asup bae Rod. Atul nyane lamun hayang awewe mah. Laksanakeun bae asup lah. Terobos. Terobos. Non maneh di dieu. Si uang kagetan bae turian. Siap. Iya wa, urang keur nyangan Mbah Buluk, apa bener ye imah Mbah Buluk? Aya perlu non maneh nyangan Mbah Buluk. Tayan langsung cerita bae, nya naon. Jadi kieu bah, urang teh ka Babula rek minta bantuan. Soalnya saya encan boga jodoh. Suruh pangniangankeun jodoh gitu ke Babuluk. Bisa henteu. Oh, maneh teh kadek nyangan jodoh. Kebeneran mate kade tepat pisan tempatna. Tuh tingalikeun dina plangna ge spesialis. Spesialis naon teh bah? Ya spesialis jomblo lah di dieu mah. Tepat pisan kan aing ngomong naon bener ya berarti geus aya nama Mbah Buluk nande. Ya geus age ayeuna milu jeung urang. Udah. Yo, ahli spesialis jomblo nama Mbah Buluk. Lebih jelas namanya, jelasin ke Mbah Buluk. Jelasin bayan. Aya maksud tujuan naon jang mana datang ka dieu? Go, saya nama jelasin baik ke Mbah Buluk. Saya urusan heula. Oh siap. Yo, bagus. Thank you. Go, saya namanya jelasin baik langsung ke Mbah Buluk. Jadi kieu bah, ayeuna teh urang keadaanna keur jomblo. Urang datang ka dieu teh niatna rek nyangan jodoh gitu ka Mbah. Kumaha bisa teh bah? Ayo urusan kos gitu mah gampang jang. Asal mana sanggup tina syarat-syaratna. Aya persyaratan keding-keding bah siga bae rek asup sakola mah persyaratan. Ini ngomong ulah padu baik ke Mbah Buluk. Dikutuknya jadi bupet. Nah yang menang jodoh ente. Kalau sakit tuh be langsung protes. Persyaratan non bebas. Fotokopi kakak, KTP, kartu koneng, SKUN, SKCK, kartu dokter. naon deui. Teu kudu rumit jang mana jeung Mbah mah. Hiji wungkul syaratna mun mana sanggup. Mana ek menang kena nu kumaha begen. Digibas kabeh. Nu geulis, bahenol, templon. Awewe anakna 2, awewe anakna 3, sikat ku maneh. Pasti heman ka maneh ta awewe nurut. Oh, geus bah jelaskeun bae, ulah sok banyak omong. Ayo loba mah ti koro kuat garing ieu euy. Dia jangkong geret kumane kantongan na dompet bawa insyaallah. Ieu budak awewe nu mana bege nungturkeun jang. Serius bah, ieu. Persyaratan anak. Tapi bohong. Serius bah, si siwa bae geuning bah mah siga porenjas berem. Kan hiji persyaratan jang saukur sempak. Jadi siapa mah si bae. Serius sih teh bah euy. Jadi pugu aya jang caritana ieu mah nyata asli lain sisi abah teh. Sempak kondor pugu aya. Aya nu ngabejaan ka abah bala
tantara anu ku abah kirimkeun disebarkeun di mana-mana bahwa si boga sempak kondor eta entos almarhum daek teu daek maneh kudu ngalakukeun tah dicandak sempak kondor eta di makam. Aduh, rada berat gini mah persyaratanna. Tapi tenan naon lah demi awewe mah. Berarti maneh sanggupnya Jang. Mun kieu mah ku abaek dijelaskeun. Maneh nyandak sempak eta teh lain saukur ngagali, ku ngagalina wungkul. Aya syarat-syarat tertentuna Jang di dieu teh. Ke ku abah gampang dibere nyaho mantra-mantrana. Yang di hati-hati mun bisa mah minta izin lah ka jalmana kudu sopan. Ya, Jang. Dengekeun omongan abah ieu. Yang satu bah, kurang balik kalanya. Ya bah, aya duit yang beli seblak cekernya. Yuk, Ya. atas bah. Ya, sing hati-hati Jang. Siap Mang. Mana Dian? Itu rada hareup ke makamna. Dian. Bro, di lapisan geuning neuneuan baju. Aing bade ganti celana teret pisan. Ini neuneuan baju dendi sih di lapisan geuning. Ya Aceh, gandeng bae. Sanging dia ceh. Ini bener ya enak. Bener sih nomor di rod aranan sih. Cepet lah. Dia bener sih. Sikat rod. Ini rod di lapisan enggak kali. Duh. Detik deui euy, sepisan nyebutna. Yan yan. Tewak yan. Oh, ini rod yang namakan sempak kondor. Urang mau jomblo di rod samur hirup rod. Menang awewe mah pasti rod laku rod. Amin geus lah, pokoknya sampai jomblo deui lah. Oh, rod kueng endong mah. Ayo rod naik rod. Dalam merinding ini rod, rod. Orang gini ini tiba-tiba yan. Ini tiba-tiba. Oh, sampai ini yan. Oh, bos sarden biasanya mah sarden tuh sok kayak copong rod. Kita ini dijulukan ini. Yang labay coba sekali. Ini bau. Barang-barang lah. Wah! Aduh, sempak aman sempak. Aman rod, mesti pola. Oh ya, terus Lagi rod. Ada apa nih? Ada apa nih? Itu mas, sampai aku copet tadi. Oh, yang itu tadi itu yang motor. Iya, dia tuh ke sana tadi. Oh, ya udah, mau kejar dulu ya. Nah, Dek. balikin eta HP awewe. Mau nih gue ikut campur. Oh, si sanksinya nih. Aing bebas ya, Rod. Langsung bayan kaplangannya.